Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatilka mangka ari anu tadi dicarioskeun teh khamsuna eta 50 naonana akidatan akidahna bi adillatiha kalawan pirang-pirang dalilna akidah ya jama'uha ngumpulkeun kana itu khamsuna akidatan naon qauluna ucapan urang sadayana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idz makna la ilaha illallah karena ari makna lapad la ilaha illallah la mustaghniya eta henteu sugih teu butuh angkul lima ti satiap perkara siwahu salian Allah muftakiron mika butuh ilaihi ka Gusti Allah naon kullu ma sakabeh perkara adahu anu ngalianan mak ka Allah illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala. Pamaknaha mangka ari makna lapad la ilaha illallah murakkabun eta anu tersusun min syai'aini tina dua perkara wal mustaghni sareng ari sugih angkul lima tina tiap-tiap perkara siwahu salian Allah la yakunu eta henteu aya itu mustaghni illa maujudan eta kecuali anu aya qadiman anu qadim baqian anu tetep qaiman anu jumeneng binafsihi kalawan datna itu qaim mukhalifan anu ngabeda anil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar munazzahan anu dibersihkeun angkul linaksin tina tiap-tiap kakurangan wazalika sareng ari itu mustaghni yujibu eta ngawajibkeun dalik lahu ka mustaghni as-sam'a kana sifat sama wal basara kana sifat basar wal kalama sareng kana sifat kalam wa kaunahu sareng ayana Allah teh samian eta anu ngadangu wa basiron sareng anu ningali wa mutakalliman sareng anu ngadauh. Fahadhihi mangka ari ieu mustaghni ihda asyrota eta 11 naonana sifatan sifatna lawin tafat lamun teu aya naon wahidatun hiji min hatina itu sifat lam yakun mangka moal aya ieu zalik teh mustaghnian eta anu sugih bal yakunu balik ta aya itu zalik teh muftakiron eta anu mika butuh ilaiha kana sifat liyatakamala supaya sampurna zalik biha kalawan sifat wal muftakiru ilaihi sareng ari mika butuh ilaihi ka Gusti Allah naon kullu ma sakabeh perkara adahu anu ngalianan ma ka Allah la yakunu eta moal aya ieu muftakir teh illa wahidan eta kecuali anu tunggal lahu eta tetep ka muftakir kudratun ari sifat kudrat wa iradatun sareng sifat iradat wa ilmun sareng sifat ilmu wa hayatun sareng sifat hayat wa kaunuhu sareng ayana muftakir teh qadiran eta anu kawasa wa muridan sareng anu ngeresakeun wa aliman sareng anu uninga wa hayyan sareng anu hirup. Wa hadhihi sareng ari ieu anu kabeh teh tis'u sifatin eta salapan pirang-pirang sifat tudammu dikumpulkeun ieu tis'u sifatin ila ihda asyrota kana 11 fayakunu mangka aya naon al jami'u sakabehna isyrina eta 20 wa idah tabatat sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon tilkal isyruna itu 20 intafat mangka leungit anhu ti Gusti Allah naon ada daduha lalawanan itu tilka isyrun wa yukhadu sareng dipaham minasyai'il awwali tina perkara anu kahiji bahwa sareng ari itu awal al istighna'u angkul lima siwahu eta istighna angkul lima siwah tan naon tanazzuhuhu bersihna Allah
anil aghradi tina pirang-pirang pamaksudan. Wa illa sareng lamun teu tanazuh lazima mangka misti naon iftiqaruhu mika butuhna Allah ilama kana perkara yuhasilu anu ngahasilkeun ieu ma gordohu kana pamaksudan Allah. Wa yukhadu sareng dipaham minhu tina itu awal aidon deui annahu naon annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah layajibu eta henteu wajib alaihi ka Gusti Allah naon syai'un hiji perkara minal mumkinati tina pirang-pirang anu mungkin wala sareng henteu wajib naon tarkuhu tinggalna itu syai'. Wa illa sareng lamun henteu yukhadu atawa layajibu alayajibu kana mangka aya Allah teh muftakiron eta anu mika butuh lidzalika syai'i kana itu perkara liyatakammala supaya sampurna syai' bihi ku Allah wa liyatakammala supaya sampurna Allah bihi ku itu syai' wa yukhadu sareng dipaham minasyai'is sani tina perkara anu kadua naon hudusu jami'il alami anyarna sakabeh alam idlau kana karena lamun aya naon syai'un hiji perkara minhu tina itu alam teh qadiman eta anu qadim lakana tangtu aya naon dalika syai'u itu perkara teh mustaghniyan eta anu sugih anhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala wa yukhadu sareng dipaham minhu tina itu sani aidon deui naon annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah la taksiro eta henteu aya anu napakan li syai'in kana hiji perkara minal kainati tina pirang-pirang anu mungkin bi asarima dina napakan hiji perkara wa illa sareng lamun la taksiro lamun teu alla taksiro lazima mangka misti naon ayastagniya yen sugih naon zalikal atharu itu tapak an maulana ti Gusti urang sadayana jalla maha agung maulana wa azza sareng maha mulya maulana hadza ari ieu ma eta perkara indaroja anu asup ieu ma tahta la ilaha illallah dina hanapeun makna lapad la ilaha illallah wa makna Muhammadur Rasulullah wallahu a'lam bishawab.